Lain ku aing dideule-deule nya ieu mah ieu nya seperangkap oknum pejabat nya dideule-deule ku aing da lolobana teh teori we wungkul anu dicaritakeun teh. Terus naon nya ngomongna teh heuh nyalinyir kitu. Tapi da ningalikeun Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat aing mah nya lain muji aing mah da memang kenyataan Pak Deddy mah jadi lain teori jadi pejabat teh. Jadi manehna mah langsung ka praktek gitu. Ya mah ibarat kieu meureun nya, ibarat naonnya disebutna teh ibarat jelema anu kuliah meureun nya, anu kuliah diadu jeung anu praktek gitu. Ari model kuliah mah pan lolobana teori heula jarang prakteknya. Tah ari anu teu kuliah mah meureun nyaho anu praktekna gitu. Tah bedana teh meureun kawas kitu meureun da aing teu apal gitu kan. Pada ditinggalikeun ke aing ayeuna oknum-oknum pejabat teh lolobana ngomongna teh teori wungkul. Ai pelaksanaan teh eueuh praktek disebutna gitu. Daripada di mah langsung wae kanu praktek gitu. Tak ieu jigana teh lamun jadi guru teh pada di mah alus jadi lain teori. Lamun jadi guru sakola oge pada di mah langsung praktek kumaha ieu cara melaksampeuk kitu nya tah. Jadi ulah teori wungkul langsung ceb bejaan we kudu kumaha gemukna meureun ku Pade di kitu tah. Kawas kitu Pade di mah jadi kulantaran naon nya. Ai Pade di mah da unggal poe sok ngopi teh jadi ka praktek larina teh. Tah eta lamun jelema masuk ngararopi teh lumpatna teh ka praktek lain teori kitu tah. Darengekeun tah ka Bapak oknum pejabatnya. Lain naon lah urang mah nya era gitulah ku pangkat nu laluhur tapi pagawean ngan teori. Ya kitu ibarat aing. Ayeuna lain teori praktek we langsung we nggak mau mobil gitu. Tapi lain mobil batur disebutna lamun aing mau mobil batur maling sopir aing teh gitu. Aing seuri anjing